Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Izar. Bagian judul nu engal sanes ya. Bayanul Harsi. Asalna nama tiasa hadza bayanul harsi. Aya kata hadana ngan pegang mubtadana disimpen di mustatir atau di mudmarkeun. Di mustatir disimpen di hidden. Hada ari ieu eta bayanul harsi. Terame pamogetna ngan tiluan. Mungkin dikoropok ku istrina sabaraha? 1, 2, 3, 4, 8 di luar itu 4, 3. Teh Zia sok aya ngiring ngaos satana ngawuruk. Ngawuruk teh Nina. Ngawuruk kamari teh Nina pupusnya mamahna. Sok atuh maos Fatihah heula ieu hilap kuring. Kanggo mamahna teh Nina bi barokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadihi bayanul harsi. Bahadihi ari ieu eta bayanul harsi bade ngajelaskeun masalah jima. Harsu teh al harsu geuning diceerkeun al harsi padawa jadi mudhof ilaih al harsi ngangesa. Bayanul harsi bade ngajelaskeun atau mertelakeun tentang jima sanes zina, tapi jima ari jima teh lamun dibahasakeun cek bahasa vulgar nama alias bersetubuh antara pamoget sareng istri anu memang sah tos nikah, beda sareng zina. Wa asraru sareng pirang-pirang rahasiana. Wa asraru sareng pirang-pirang rahasiana. Dihicikeun wa asraru awqatihi. Wa asraru awqatihi sareng pirang-pirang rahasiana, pirang-pirang waktu najima. Wa asraru awqatihi sareng pirang-pirang rahasiana, pirang-pirang waktu najima. Ternyata teu gagabah, teu peda seur harta, teu peda geulis, teu peda kasep. Di mana-mana teu apal pengetahuan nu kararieu teh bisa-bisa jadi paburantak rumah tangga teh kitu. Kan kade sakali deui ulah pajarkeun porno, da ieu mah pendidikan seks, edukasi seks, sehingga ulah dipraktekeun teu pararuguh gitu. Da lain waktuna tapi da sim kuring yakin percaya kasalira teh santri anu soleh solehah. Da ieu teh manfaat. I'lam cenah. I'lam teh kapan fi'il amar. Ari amar teh parentah. I'lam kudunya mo anjeun cenah gitu. I'lam kudunya ho kudu ninga anjeun annal maksuda jadi maf'ul bih. Annal maksuda kana yen sanyanyana tujuanana. Annal maksuda kana yen sanyanyana tujuan al-adoma anu leuwih gede. Al-adoma anu leuwih gede. Awas tujuan nikah ya nya. Minan nikahi tegesna tina nikah. Buktina tina nikah. Minan nikahi buktina tina nikah.
eta ata'abudu ibadah. Jadi ibadah teh horengan lain salat wungkul, zakat wungkul, puasa wungkul, munggah hati wungkul. Rukun Islam kan sanes. Orang nikah oge termasuk ibadah. Tujuan nikahnya eta sakali deui anu paling gede, maksud tujuan ananya eta kanggo ibadah. Wa taqarrubu tujuan anu kadua selain tujuan nikah teh nyaeta anu kahiji tadi eta budu sareng kaduana nyaeta wa taqarrub jeung kaduana ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Wa taqarrubu jeung ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Kapan diterangkeun memena oge teh. Ternyata jalma anu lengoh, jalmi nu lengoh jeung jalmi nu geus rumah tangga di mana-mana salat dua rakaat teh anu lengoh mah kan cukup bae ka hitungna teh 2 rakaat, tapi lamun geus nikah bertikel gitu. Nu matak sing gura-giru harayang kawin hayang nikah engke ti aliyah teh ari daripada kalah teu pararuguh mah paditu ka dieu teu nepi lah aya anu nyamperkeun aya anu nanyaan mah abdi mah kene nikah we kitu. Da sabab tujuan Nabi marek ibadah ka Gusti Allah. Hese-hese teuing lah. Teras deui wattiba'us sunnatin jeung katiluna turut tumut kana pasunatan. Dijieun wattiba'u sunnatir rasuli jeung katiluna turut tumut kana sunnahna Rasul. Kaopatna watasilul waladi jeung kaopatna anu muga-muga ngasilkeun budak alias wan nasli jeung keturunan. Watasilul waladi jeung ngahasilkeun putra, wan nasli sareng keturunan. Li anna kala li anna karna sanyanyana bihi jadi khobar muqaddam anna bihi eta tetep ku asbabna nikah, bihi eta tetep ku sababna nikah. Bako al alami bakoa jadi mubtada muakhor anna atau jadi isim muakhor anna. Bako al alami kapan asal nama anna jeung baladna teh tansibul isma wa tarfaul khabaru ari dibalikeun gitu. Bako al alami ari tumetepna ieu alam, ari tumetepna ieu alam. Jadi lamun teu aya barudak, teu aya keturunan mah bisa kalah rusak alam teh gitu. Ku ayana penduduk dia dunia dia alam bakal tumetep insyaallah. Dengan kada ulah kalah rusak deui jalma teh. Mangkani ruksakna di daratan jeung di lautan kusaha ku tangan-tangan atanapi ku kejahilan ku naon istilahna ku tapak leungeun jalma wantidomahu
Kala wanti do mau jeung narima non eta wanti domu jeung narima ngaruntuina itu alam ngaruntui dari teh wanti domahu jeung narima ngaruntuina itu alam ngaruntuinana teh maksudna mah tumetep terus deui ku lestarina itu alam gitu nya ngaruntui lestari jadi awet gitu lestari teh terjaga kaawetanana wabitarkihi jeung ku asbabna ninggalkeun nikah wabitarkihi jeung ku sabab ninggalkeun kana nikah wa ihmalihi jeung nganggurkeun kana nikah wana wawu atop diatopkeun kana annabihi takadinya jadi kieu wa bitarkihi wa jeung karna sanyanyana eta tetep ku sabab ninggalkeun nikah wa ihmalihi jeung sanyanyana eta tetep ku nganggurkeun nikah khorobahu ari aya ruksakna ieu alam khorobahu ari ruksakna ieu alam jadi isim anna muakhor tapi nu diatopkeun kanu tadi dicantelkeun gitu wadirosahu jeung hancurna ieu alam jeung hancurna ieu alam koma wahada maklumun dinya teh aya hadana teh aya lan ngan didinya seolah-olah aya mubtada anu dibuang deui bae wahada jeung ari ieu wahada jeung ari ieu eta maklumun anu dikanyahokeun wahada jeung ari ieu eta maklumun dikanyahokeun annahu ari yen sanyanyana tingkah domir saat annahu ari sanyanyana tingkah eta layuh shalu eta layu salu moal hasil layu salu eta layu salu la eta layu salu moal hasil naon al hasadu naon al hasadu panen nah ieu kan nyeun perumpamaan ya keur ngadamal perumpamaan bisa dipakai ku ilmu dipakai ilmu mantekna di dieu ge aya natijahna aya naonana aya buahna atawa tina jawar maknun kana ilmu bayan geuning bisa ujug-ujug kieu la yusalu nyeun perumpamaan wahada maklumun annahu la yusalu eta la yusalu moal hasil cenah naon al hasadu panen naon umum kene pare panen cau dipanen gitu bonteng dipanen naon al hasadu panen illa binasril bazri illa angin binasril badri Allahu akbar illa angin binasril badri ku ngawurkeun binih
geuning dina patul ijar bet aya panen jeung ngawurkeun bini. Naon maksudna? Ieu keur nyieun perumpamaan. Tapi ku barudak nu geus dewasa masuk sanajan awakna teu jangkung biasa-biasa tapi geus dewasa geus hampir reka pikir kitu. Ila binasril badri ila angin binasril badri ku ngawurkeun bini alal ardi kana bumi alal ardi kana taneuh atuh kieu langsung aya nama moal bisa hasil panen pare gitu. Angin eta pare teh binihna diawurkeun ka mana? Kana taneuh kana bumi. Menyang ngawurkeun bini kana komputer di mana jadi? Nah dari pare mah moal jadi na meja atau na batu mah. Tapi kana taneuh baca surat Al-Mu'minun ayat sabaraha 12, 13, 14. Engke teh jadi saripati tanah. Awalan dina mimitina tugeun. Awalan dina mimitina waharsiha jeung kumelakna kana taneuh. Waharsiha jeung kumelakna kana taneuh. Wazariha jeung tandurna kana taneuh. Aya melak, aya tandur lamun melak mah diasep gitu kana tanah ari tandur mah ku panangan seperti pare kana sawah ledok. Biturukin bari tetep ku make pirang-pirang jalan tuh. Toriqun hiji jalan, turukun lain turukul, turukun pirang-pirang jalan. Turukun teh jama taksir. Biturukin pada aya be bari tetep ku make awas logatana bari tetep ku make pirang-pirang jalan. Karti teh moal oge hasil anu dipimaksudnya eta panen teh angin ku ngawurkeun bini kana taneuh awalan dina mimitina geus kitu eta binina teh geus jadi bibit atuh ditancapkeun make aseuk atawa ditandurkeun kumaha carana ku berbagai jalan bae ku berbagai jalan bae. Aya anu bari nongeng tanur sok nongeng ngaseuk bari nangtung kitu jeung saja bener. Aya anu bari nangkum nya bari nangkum meureunnan tanurna kala anu nangagarit kala amuradul kitu. Anu bari ngoronang tak kitu. Sing kaharti di dieu. Ngurus dituluikeun ameh penasaran. Ngurus tekantos kedah meureunnya. Wa kaifiyatin jeung pirang-pirang cara tugening. Wa kaifiyatin jeung pirang-pirang cara maklumatin anu dikanyahokeun maklumatin anu dikauningakeun indal fallahi mungguh tukang tani. Ieu mah lamun keur pertanian kapan ieu nuju ngadangu perumpamaan ieu teh gitu bisaan sih nya nu ngaran kitab kitu secara simbolik. Kapan ari anu lain telmi meureun nya tapi anu rada telat maksudna lain bodoh. Naon geuning bet kala pertanian cenah meureun itu mungkin lila. Asina kege dijelaskeun ka belah dia. Wa kaifatin jeung pirang-pirang cara maklumatin anu dikanyahokeun dikauningakeun indal fallahi mungguh tukang tani dan sok aya sosialisasi penyuluhan pertanian. Wanti doril madadi
wantidoril madadi jeung ngadago mangsa wantidoril madadi jeung ngadago mangsa atuh puguh tas tanur moal ujug-ujug dibuat moal bahkan meme tanur ke kapan binihna kudu dismei heula sabara poe ila budu wis solahi ila budu wis solah wauna dikangge tasdid ila budu wis solahi ila budu wis solahi nepi kana tembong nakapantesan ila budu wis solahi nepi kana tembong nakapantesan nya tuh puguh wae pantes pare di mana-mana geus sejo berarti subur geus subur engke teh sok reuneuh si parena teh terus kaluhur aya buah aya kemang gitu buah tarungkul koneng pantes gitu nah koma eta wa kadzalika jeung nya kitu deui cenah tu geuning tadi mah ada perumpamaan heula ti heula wa kadzalika jeung nya kitu deui aduh tos jam 8 leuwih 5 menit deui we nya sanes euy gitu duh tos jam 8 gitu wa kadzalika jeung nya kitu deui wa kadzalika jeung secara nya kitu deui layuh salu moal bisa hasil layuh salu moal bisa hasil naon al waladu budak tu ayeuna mah kana budak langsung kana budak kana putra ayeuna mah mun putra berarti pamengget naon putri istri wa kadzalika jeung nya kitu deui la yusallu moal bisa hasil naon al waladu menang hiji putra wan naslu jeung keturunan wan naslu jeung keturunan illa angin bibasi badriz zauji illa angin bibasi badriz zauji illa angin bibasi badriz zauji ku nebarkeun bini bibasil badri ku nebarkeun bini salaki pamengget lah ieu mah kudu jeung nu rumah tangga sih deui wios ya bibasil badri zauji ku nebarkeun bini salaki naon bini salaki teh nyaeta anu tadina bibitna atawa bahana tina saripati tanah di mamku pamengget anu engke eta bininana teh nu disebut cai mani gitu ala majroatihi kana tempat pepelakana itu si salaki ala majroatihi kana tempat pepelakanana itu si salaki si binihnana teh rek dipelakeun kana tempat pepelakanana si zauj naon duka teuing kemarin dicaritakeun di dieu geus kabayang tapi kurangnya tempat pepelakan lalaki teh wazaratihi jeung naon eta sami majroah tempat pepelakan wazaratihi tegasna wauna wau taukid berarti wazaratihi tegasna pepelakanana si jauz wazarati tegasna pepelakanana itu si salakina teh allati anu hiya ari itu allati eta halilatuhu
eta halilatuhu pamajikanana itu si zauj. Eta halilatuhu pamajikanana itu si zauj gitu. Berarti istri teh diibaratkeun majroah, diibaratkeun tempat pepelakan. Lamun pare berarti sawah, jadi istri teh diibaratkeun sawah atawa diibaratkeun kebon atanapi diibaratkeun huma. Terus teh salib deui. Qala Allahu ta'ala, qala parantos ngadawuh Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayata kudu maca anjeun al-ayata kana eta ayat. Surat naonnya hilap deui. Nisaukum ari pamajikan anjeun. Hiji we nya cukup. Bade dua pamajikan. Nisaukum ari pamajikan anjeun eta harsun pepelakan. Dede pamajikan teh pepelakan. Eta harsun pepelakan lakum pikeun aranjeun, ieu nuduhkeun ka lalaki berarti. Dituduhkeun anak ka lalaki. Patu maka kudu ngadatangkeun aranjeun. Fatu maka kudu ngadatangkeun anjeun. Harsakum kana pepelakan aranjeun. Harsakum kana pepelakan aranjeun. Anna bari kumaha bae anna syi'tum hijikeun. Anna syi'tum bari kumaha bae karep anjeun. Anna syi'tum bari kumaha bae karep anjeun kumaha maneh we cek Allah teh. Wa qaddimu jeung kudu amal alus aranjeun. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun amal alus aranjeun. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun amal alus aranjeun. Li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun. Li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun. Al ayah kudu maca anjeun kana ieu ayat. Lamun dibahasakeun ku urang nyaeta awewe teh cenah genan pamajikan teh diibaratkeun pepelakan atawa tempat pepelakan pikeun aranjeun. Nu mata kitu atanapi kumargi kitu lalaki eta anjeun teh aranjeun teh kudu datang kana tempat pepelakan aranjeun teh. Anna syi'tum kumaha bae carana kumaha karep anjeun tapi wa qaddimu kudu ngaheulakeun amal alus anjeun li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun. Nu mata umat Islam lamun keur jima teh posisi jimana kudu nu alus. Seuri asunya. Ini eta mah anu sare atuh seuri anu sare. Singkat terus dia ayat Al-Quran. Urang mah urang Islam, urang mukmin beda jeung urang barat anu teu mukmin. Ari urang barat mah aya anu jimana seperti anjing gitu. Patongeng-tongeng atau kumaha. Tapi nu pangsaena mah dina Islam mah nyaeta pamengget di luhur istri dihandap supados kenging keturunan anu sae. Upamana istri di luhur pamengget dihandap eta teh kena ngahasilkeunana kumaha gitu. Geuning sok aya budak
ongkoh istri mamana bodas apana bodas jadi halahirna bela ketrek hideung ayeuna kitu eta teh rumusna di mana-mana pamaget unggahna teh atau tumpakna teh ka istri nanti bela katuhu bakal ngahasilkeun naon ye direkam mong aning keluar teh ieu mah udah amun teh diterangkeun kieu bisi teu ngarti amun ti bela kenca kumaha lamun jimana ti peuting poek kumaha lamun ti beurang kumaha kitu seueur engke diterangkeun di dieu ka handap dugi ka dieu we heula nya anjing deui aya sadinten naon sawengi deui malam Rebo tos eta ieu ayat Al-Qur'an nu mawi cek dina Al-Qur'an sakali deui eta istri teh diibaratkeun sawah atawa huma rek macul urang di dinya melak pare melak naon bae paculna berarti ku pepeng atau ku kontol jadi atuh pugu tapi kudu dina tempatna maksudna mah ngan tempatna eta rek kumaha bae carana nganu sae mah kudu anu ilahar bae gitu nu standar kunaon cenah urang barat mah cenah geuning gitu ulah diturutan anu teu meunang mah geus pugu eta tempat macul urang teh di dinya ieu mah kalah beda dina harti geus pugu istri teh aya memekan ieu mah kana liang tai kitu eta mah moal bener nu kitu mah anu antukna engke aya penyakit ain ada penyakit ain teh nya eta penyakit nu moal eta mana lamun manehna berpenyakit AIDS pasti anu disetubuhina bakal terjangkit air manehana paeh modar eta anu disetubuhina oge pasti maut gitu seperti kejadian nu aya di Kalang Sari naudzubillahi min dal beritana viral ya eta kan pedah lain berarti sim kuring mukakeun aib gitu on bahaya eta. Jadi AIDS itu alabatan corona sebenarnya bahaya nu matak terus be geus puguh ku Allah disadiakeun sawahna humana kebona ulah kala macam-macam eta si pameget ngan cenah cek urang barat cenah dina hiji buku kitu lamun eta sawahna geus teu puguh aturanana sabab geus sababaraha kali dicangkul dipacul mungkin geus kumaha gitu cenah nyobaan kanu sejena anu leuwih betah paramana leuwih alus teu meunang eta mah da gogodanya dosa dorakan mohon sakitu bae ampun teu nasib kuring katalanjuran ke lain niat porno lain niat vulgar gitu tapi da memang mun teu diterangkeun kitu bisi bertanya-tanya bisi kalah naroskeun kanu teu apaleun kitu ari puguh mah geus ulah selang diumbar di warung kopi atau di mana bae ari geus apal mah entos teu kalah doraka gitu seperti nyebut memek abi mah teu bisa nyebut memek cenah geus puguh maneh eta nyebut gitu ulah kalah disebutan babah tosnya tos mudah-mudahan aya barokah aya manfaatna Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.